sabibiun kunyang saranyang sarana tekanan ekonomi bibi mana pika tekan digawe ke Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha kalalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD garwana teteh Gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jiga noleka perasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anu ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo beri jog gabrung teh ti tukang ngebekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget nah ka atuh lain menta tulu ka jerit tolong ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh nu wabu ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh paengan ceuk bibi oge heuh isukna ka berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh buat kerem awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah suka si benyang spektakuler tambah si benyang we nya kitu nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gerenyem di lempi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bager sabibian sabibieun